warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan menyajikan cerita Nyieun Bedil Lodong. Let's listen up. Nyieun Bedil Lodong. Karbit kaasup barang nu biasa dijual di unggal warung. Diteundeuna teh make minyak tanah, meh anger ngaguruntulna. Karbit sok dipake meuyeum cau ameh tereh asak. Carana, cau ditumpukeun di wadahan dina carangka. Sanggeus entep tuluy karbit di wadahan ku lamak atawa daun cau, sakeprul kumaha lobana cau. Ngarah panasna keuna kana cau, karbit dijeos ku cai. Tas kitu mah cau dituruban ku lamak atawa karung ngarahaneut ku hawa karbit jadi tereh asak. Aya deui kagunaan karbit keur barudak jeung pamuda mah nyaeta dijadikeun bahan mercon anu disebut bedil lodong. Biasana bedil lodong dijieunna dina bulan puasa. Sarua saperti lodong keur naheun lahang ngan beda liang. Awi keur pilodongeun teh diteuk-teuk kira-kira sameter. Huluna dipolongan keur kaluar sorana. Buntutna mah ditutup ku ruas tea. Tuluy di luhurna diliangan segede cangkir keur jeungeut karbitna. Lodong anu meunang ngaliangan teh dicayan saeutik. Rada ditanggeuhkeun make batu diganjel. Geus siap liangna diasupan karbit, saeutik meunang ngaremukeun. Karbit ngajerjes ngagolak, tuluy nyundutkeunana seuneu kanu damar make rokrak awi. Barang diasupkeun kanu liang lodong, barudak marempeun ceuli da bisi tarik ngajeleger. Maranehna kacida resepeunana khususna budak lalaki. Sabalikna budak awewe mah sarieunun ku ngajelegur sorana jiga mriem. Lamun budak lalaki mah saleuseurian eak-eakan bakat ku bungah, budak awewe mah sok ting jarerit bari ngajauhan. Teu ti beurang teu ti peuting barudak jeungeut bedil lodong. Teu ieu dicarek ku kolot, ih tibang dilieuk geus jeger deui disadakeun. Atuh bulan puasa teh rame patembalan ku mriem. Ku geus tarapis barudak nyeungeut bedil lodong teh. Da ampir unggal hulu bisa nyeungeut. Sabenerna mah nu nyeungeut oge rada paureun. Leungeun katuhu dipake nyundutkeun seuneu kanu liang, leungeun nu kenca dipake nutupan ceuli. Brona mah geus siap-siap bari nyengir sieun ngajeleger. Nah ari bes cenah disadana teh. Atuh ger barudak saleuseurian lucu ku pola sorangan. Terek kitu kumaha sarerea ge eueuh nu teu siap-siap malah rada jauh tinu lodong da sieun. Ari pek teh ngan ukur ngagebes wungkul. Hahaha dasar maneh manipus ya. Brona mah uing ngajauhan da bisi tarik. Ari pek teh ukur hitut. Si sidod rada tarik nyalahkeun kanu nyeungeut. Epen seuri bari ngajawab. Heueuh sugan teh rek ngajelegur euy. Boro uing oge tatan-tatan rek ngajleng. Teu karasa ari bali ulin mah waktu teh. Beuteung beunang dibebenyokeun nepi ka dugna datang wanci buka puasa. Kamonesan nyeungeut bedil lodong geus jadi keulinan barudak di sawah garing atawa Tegal. Teu jauh ti imah arulina teh ngarah babari balik ari dur magrib teh. Heureut pakeun teu ngajadikeun urang lemur cupet pamikiran. Niru-niru urang kota nyarieun kamonesan asal bunga seubeuh seuri. Duh urang lemur geuning sok aya-aya wae. Hiburan anu murah meriah cenah matak sehat kana pikiran. Itulah cerita Nyieun Bedil Lodong. Terima kasih sudah menyimak. See you. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe.